Ya buru orang ngeri di gawe teh burang manten. Oke atuh lalu sih ieu aing keun ada manor lagi tuh. Niuhan manor lagi sarua ya heula kalem atuh. Da lain borongan ieu urang gawe harian kieu. Kalem we. Istirahat heula. Pan meureunna teh manor oge nempuh pagawean urang. Eueuh hanca mah pan meureun moal digaji urang teh. Buat ya ngaran oge keur puasa pan meureunna wajar atau bebenangan saya itu pada nyamun manor oge bulan puasa malalung se ieu urang leuleus. Sia mau puasa-puasa make ngegelan juga teh meureun batal eta puasana. Oh, pokoknya akeun bae da poho mah meunang ieu meureunna. Cek ajangan ge meunang poho mah. Teu sadar euy. Bada teu ngeunah ieu jukut mah batal meureun. Emang ari poho teu batal kitu? Pan meureun eta geus kasaan jukutna. Nya henteu atuh sok aneh sia mah tanyakeun ka ajengan atuh. Di mana-mana ge poho mah teu batal. Da teu ngamata kabatalkeun puasa ayeuna sok kieu nya. Entong baroni ngadaang ieu tah ngadaang naon ngegelan jukut. Ayeuna maneh ka dapur misalkan balik ujug-ujug nyokot sangu we, daang beak sop piring misalkan. Lain poho mah asa bener-bener poho pisan. Henteu inget sama sekali. Nyai di haja mah heueuh batal. Nyai poho mah henteu atuh. Tanyakeun ka ajengan jung. Da moal batal atuh ai poho mah. Wah. Ari poho teu batalnya. Kerek nyaho urang poho teu batal puasa. Lah tuh nah sama kemana wae atuh dicek ajengan oge. Poho mah teu matak ngabatalkeun puasa. Ah, da eta maneh mah atuh da. Tara gawe jeung ajengan sia mah jadi we teu nyaho. Pan beuneunan keur urang keur leutik oge keur sakola sok aya ning baheula mah. Memeh subuh teh tas sahur nih sok aya kuliah 7 menit baheula mah euy di jang tugas sekolah nih kan. Tah urang baheula ngadenge teh di guru gitu. Poho mah henteu matak batal puasa. Meskipun ayeuna urang rek dahar beak saboboko oge asal poho bener teu dihaja eta mah teu matak ngabatalkeun puasa. Komo di aing teh Bang atan poho kana atan jukut da teu ngeunah-ngeunah acan atuh jukut mah da lain doma. Karek nyaho urang mah euy. Ya ka mana maneh? Tah daguan lah sakedeung. Sarana tadi lah ka mana? Jelema teh balik heula sebenarnya mah. Gadag teh. Jadi juga sarua istirahatnya cek urang merek naon balik ka imah. Ayeuna. Puasa atuh masuk liur. Amalah, malah puasa malah liur emos. Ah ganeng lah budak ketik nyawa naon. Awas. Ai. Allah Allah. Allah puasa. Ini lamun nyaho pokok teu batal puasa aing di kamari mah gak we teh mau termos we jeung kopi nunguan poho. Jugaan we poho atuh ayeuna. Aduh. Ai si Sarnunu kalah ka mana aing mah aneh gawena teh. Ai tadi ka aing kos nuheuh atuh buru-buru cenah. Can bebonangan waduh aing mah hendak kalah eueuh coba ieu. Kalah balik sugan rumah teh burung. Aing gadag sorangannya ieu mah.
Kebalik pisan. Ah. Aing ah. Kumaha ninganan itu satu poho-poho. Kuat aing hayang ngopi ieu teh ya. Ini lila aing nungan poho oge. Poho ninganan itu asal lila aing nungan poho ya. Aduh. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh ya anu. Kau anu. Boleh ya emang yang oke amun. Nu balik sih teh mau termos maknya bulan-bulan kieu mau termos ke kebon. Ah, sia masuk fitnah ting ke batur teh. Mana hila oleh. Daek naon sia? Lah Oke, dah sia masuk waduh ting ke batur teh. Fitnah. Nu bener sih teh Bel. Bener. Dia panggil di mana jeung maneh? Bener. Oh. Mereka kebonnya. Segan jelema teh ai ka aing kos nu. Tadi tibang poho ngegajukut oge meni. Atuh batal puasa cenah. Ai mah mau termos yang jeung kopi. Bae dan jelema teh. Oh, maaf, ayo paman, maaf, Nya heuh atuh da eta mah dihajalin poho meureun ai mau termos ke kebon mah eta merek ngopi. ya, ulangin dulu Lain urupin aku pan keur gadag jeung aing jadi dieu. Ah, coba ku aing urang sampeurkeun. Ku balik pisan jelema teh. Sia mah kumaha gawe teh geuningan kalau ngajodok di dieu teh balik pisan sia mah. Jeung eta naon make mah termos jeung kopi ba. Sia mah kalakuan kok tadi ka aing kos nu heueuh tibang poho ngahakan jukut oge nyebutkeun batal puasa ieu manehan naon eta mah termos jeung kopi sugan lieur sia mah. Aneh kok puasa cenah. Or, ancek mah aneh cenah ari poho mah teu batal. Mata kurang teh nyokot termos jeung kopi. Atuh sugan we urang teh poho. Apa kenganan kieu aing teh poho-poho. Aduh aing maneh mah. Lain kitu maksudna nu maneh teh da atuh aing kitu mah meureun sarua jeung ngahaja sia teh. Ieu mah kudu bener-bener poho atuh aing kitu mah meureunan sarua jeung dihajang geus we tinyu sia teh kopina. Da percuma ayeuna nahaon coba kitu ngadaguan poho bae dan. Pan ecek maneh ngeuninganan tadi cenah kudu bener-bener poho. Atuh meureun ari ditinyu mah meureun urang batal puasa. Aduh, aing atuh da percuma kitu mah da. Aing ku ngahaja di bawah termosna ka dieu jeung kopina mah da. Moal poho-poho bari ditungguan kitu rek. Poho kumaha lieur sarua jeung ngahaja. Geus tinyung kopina atuh ai kitu mah. Pancek tadi na sugan we poho. Ari geus moal kopi mah jeung termos mah meureunan urang teh lamun poho teh kudu balik heula ka imah. Geus aya di dieu tinggal ninyu. Hah? Dasar si Sukri sia mah geus moal balik kieu mah. Udah gawe deui ah. Moal geus itu urang pagawean ieu, Bro. Aing oh ayo tuh. Oh, aing panas sekali barang gawe teh. Sok, berarti. Mo. Cek urang mah ieu teh pararuguh kieu teh gawe teh euy mah nya. Kuduaan kieu aing mah. Jadi capek kabeh kieu mah. Heeh. Ya, Terus kumaha tuh? lah aing mah. Kieu we ayeuna mah. Maneh nu mawana ka dieu, ti ditu ka dieu mawa keusik. Maneh nu ngadorong. Tah ieu pan ayeuna urang eta meureun kudu nganterkeun ka ditu. Keun bae ieu mah ku urang. Maneh mah leumpang teu kudu mawana naon. Oh, gaya lah. Ya, engke maneh balikna ka dieu mawa keusik ke. Ya. Oh, gaya lah. Jadi kerjasama yang bagus. Heeh. Ai kieu mah urang capek Kita sararea. maneh ngantukkeun gerobak itu ka urang. Heeh. Tah ayeuna maneh leumpang heula ka itu. Daguan di ditu. Tah engke urang ku urang ieu dianturkeun ka itu. Heeh. Engke maneh moal keusik ka dieu. Nya. Ada korong di itu. Heeh, man. Oh, jadi maneh genah lengoh teh moal naon? Oh. Heeh. Pan ai. Ari kieu mah kerja sama yang baik, aing gaguan di dieu ayeuna mah. Keun si Nunung ke mawa keusik ka dieu engke geus kosong kurang anterkeun ka itu pan geunaheun. Tinggal menunggu di dia ya. Nah, itu jadi tekuduaan, jadi sekali ewang geunaheun.
Berat nanti saya nggak Berat. Oh, sok anggeuskeun heula teh kali itu bahekeun heula. Ah, tuh jadi genangan pan. Nah, ayeuna geus kosong kurang di bawah di kali itu. Manehna daguan di ditu. Oh iya. Heeh. Capek teh maneh. Oh nyati capek Capek. Oh, kieu ayeuna mah sebagai kuliah nana, maneh pan capek. Kumaha lamun urang kurang dorong sakali ewang ka itu. Salah. Urang heula tuh. Rasa tuh? Nya. Heeh. Urang dorong heula ka itu. Bisa kali ewang teh mana nya? Bisa ulang tuh dorong ke dia. Henteu atuh. Engke ai ngadorong mah. Pan beureun kemah ditu aya kesikan berat. Engke ngadorongna ai ka itu deui. Ai keur kosong. Tah ayeuna urang dorong heula. Sok. Kala. Ayo mah. Atuh tong tarik teuing ngajungkeun kenana. Betul lah. Tong maksudna teh tong tahan ieu na atuh nya heueuh berat ka hareup. Tahan kieu tahan ada dorong we. Bae dan sugan balik sok. Ternyata sok. Tah gitu. Aduh, kenangan euy. Alah.